Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Sampurasun, kumaha darama? Atau siap mau diajar dinten ayeuna? Mangga siapkeun alat tulisnya. Nah, dinten ayeuna materi paguneman pikeun kelas 7. Paguneman atanapi dina basa Indonesia mah disebatna percakapan. Dinten ayeuna ngebahas ngeunaan tata krama basa Sunda. Jabat di aturan umum dina waktu paguneman aya hal sejen anu kudu diperhatikeun nyaeta tata krama basa atawa undak usuk basa. Ari tata krama basa teh nyaeta aturan sopan santun makena basa dumasar kana kalungguhan, kaakraban jeung hubungan antara peran penyatur pamiarsa tur anu dicaritakeun. Aya 3 wangun tata krama basa Sunda nyaeta 1 basa lemes atanapi hormat, 2 basa wajar atanapi lomat, 3 basa kasar atanapi cohag. Basa lemes dipake lamun urang nyarita kasaluhureun atawa can wawuh, boh nyaritakeun diri sorangan, boh nyaritakeun batur. Make basa lemes teh dicirian ku ayana 4 hal. 1 lisan atanapi kekacapan, 2 pasemon, 3 rengkuh jeung peta sarta lentong. Basa loma dipake jeung babaturan anu geus akrab atawa loma. Ari basa kasar mah umumna dipake kasato atawa lamun keur ambek. Tata krama basa leuwih rea patali jeung kekecapan. Contona, kuring indit ka sakola basa loma, abdi miyos ka sakola basa lemes keur sorangan, bapa angkat ka kantor basa lemes keur batur. Nah, eta teh conto ngangge tata krama basa Sunda. Indit hartina basa loma, pamimios basa lemes keur sorangan, pami angkat basa lemes keur batur. Nah, eta teh ngeunaan tata krama basa. Sangkan teu bingung teuing dihandap diberendelkeun sawatara kekecapan dina tata krama basa Sunda. Nah, tata krama basa aya basa loma, basa lemes keur sorangan atanapi basa lemes keur batur. Contoh, abus. Abus kaasup basa lemes, keur sorangan lebet, keur batur lebet. Anu kadua, kecap alus. Basa lomana alus, basa lemes keur sorangan sae, basa lemes keur batur sae. Basa lomana ambek, basa lemes keur sorangan ambek, basa lemes keur batur bendu. Kecap amitan. Amitan dina basa lomana amitan, basa lemes keur sorangan permios, basa lemes keur batur permios. Basa lomana arek, basa lemes keur sorangan bade, basa lemes keur batur bade. Basa lemesna bawa atau napi kecap bawa, basa lomana bawa, basa lemesna bantun, basa lemes keur batur candak. Nu kagenep kecap beli. Beli teh basa loma, keur sorangan meser, keur batur ngagaleun. Kecap bikeun, keur basa lemes keur sorangan maparinkeun, basa lemes keur batur ngahaturkeun. Aya kecap balik, balik kaasupna basa loma, basa lemes keur sorangan wangsul, basa lemes keur batur muli. Nah, eta salah sawios contoh tata krama basa atanapi undak-unduk basa. Mangga ku hidep tiasa dipelajari di bumi nya. Aya sababaraha contoh anu ku Ibu dikintunkeun dina ieu video. Nah, salajengna saatos hidep ngartos kana pemaparan materi anu ku Ibu didugikeun, ayeuna kerjakeun tugasna. Pek ku hidep lemeskeun ieu kalimah-kalimah di handap. 1. Fit, geus beres PR teh atawa acan? 2. Teh iraha datang ti Sukabumi teh? Dang, dagu anyar rek dahar heula. Nu kaopat, urang mah peuting teu bisa sare nginum cikopi. Kalima, kunaonnya pajajah can datang keneh wae. Kagenep, cek bunina mah pajajah teh gering. 7.
Pak, dititah ku Aing nyokot buku bahasa Sunda. 8. Kuring mah geus seubeuh dahar teh. 9. Kang Angga macan hudang sare keneh. 10. Kang hampuranya teleponna teu kaangkat. Nah, eta ku hideup mangga lemeskeun. Tiasa ngangge undak usuk basa nu ku ibu tos didugikeun nembe. Nah, jawabanana kintun kana Google Classroom masing-masing. Sakali deui, jawabanana kintunkeun kana Google Classroom masing-masing. Nah, sakitu pembelajaran di tanah enak, patepang sareng Ibu dina video-video pembelajaran salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.